Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng hianat ngaduka berat bagian kagenap belas. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedar ia dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan kah pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mo suruh bojona Bapak Camat pensiun dek dahar ayeuna moal wakabu teu acan hoyong mangga wae ibu sareng apa ti payun welor muhtar bari ngalieu ka tukang kajeun ari moal wakaonaman suruh bojona Bapak Camat pensiun bari lebat deui. Sanggeus bojona Bapak Camat pensiun kalebet muhtar narik napas beri humandar sirah ngeluk tungkul buukna diramesan siga nu ngarasa bingung. Ku kitu teh mah pantes muhtar dek kituna teh kulantaran waktu Bapak Camat pensiun ngaos serat ti nyimasnani anu secara dirusiahkeun teh pikeun muhtar geus nyahoan sabab manehna teh saentas hudang sare ngintip ti jero ngadengekeun kana eta isi surat nu nuju diangos ku Bapak Camat pensiun. Kang Cep sanes segera tuang atuh ceuk lanjangna. Keun wae tina keur kieu mah barola hayang dahar. Tina keur akang amanat ka manehnya omat maneh mah ulah nurutan batur jadi jelema tukang ngarahetan batin batur jeung deui kudu bisa mawa diri hirup maneh teh teu aya bedana jeung akang beunang disebutkeun pada hirup numpang aya di dieu teh. Mun hade dijelaskeun mah anu saenyana akang kanu jadi dunungan maneh teh lain indung bapa pribadi sasatna mah sakadar kukutan tah ayeuna akang nyarita ka maneh wungkul pe ku akang maneh didoakeun sing betah sing cager kalawan aya dina kasalametan kulantaran urang mah teu nyaho isuk teu nyaho pageto pasti moal aya di dieu. Kitu caritaanana muhtara terhadap kalanjangna Bapak Camat pensiun bari neuteup kana beungeutna anu harita lanjangna katelah tina sajanoni ngabandungan ceritaan muhtar gawena melenguk tungkul. Mun hade diebrehkeun mah pikeun lanjangna Bapak Camat pensiun anu katelah tina heug ku urang ditelak-telak rupana. Memang najan bari jeung jelema kasebut basa jantur asal muasalna ti pakampungan bawahan Cisayong pikeun rupa beungeut jeung pangawakanana beunang disebutkeun pantes oge beungeut lonyod kulit rupa kulit hidung santen buuk rada galing muntang pangawakan bang-bang buah bitis mani bener lamun dibandingkeun jeung rupana nyimasnani atawa jeung rupana putra Bapa Lurah anu katelah euis karatika masih keneh unggul rupa tina ngan elehna teh pikeun manehna mah tina soal pake wungkul da puguh sasatna jelema teu boga pake alus kalawan kaasup jalma lanjang. Kang Encep ceuk tina tong make nyebutkeun Encep tina lantaran tadi geus diterangkeun lain anakna Bapak Camat pensiun kuring teh era ngadengena ge nyebut mah cukup ku ngaran oge dikitukeun ku muhtar pikeun tina anggur ngahulang deui siga aya hiji hal anu dipikiran atawa hal-hal pertanyaan dina batina. Kang Encep ceuk tina geus pok deui wae nyebut Encep kulantaran geus tuman tadi nyebut kitu. Sayakosna
anu sakumaha disanggemkeun bieu kanggo diri abdi nguping nage asa malik keur ka diri abdi margi upami hade ku abdi disaurkeun mah ku ayana abdi dongkap ka dieu teh seolah-olah ngejati sarakan margi dina 2 tahun anu kalangkung abdi ngalaman raheut batin anu dasarna teu aya bentena ti Kang Encep. Sasatna diri abdi teh diraheutan ku hiji pamegat anu parantos paheut nakar baris rumah tangga namung buktosna anjeunna ngintunkeun serat mutuskeun. Ku ayana pangalaman kitu kanggo diri abdi luas ngalisankeun hiji basa anu hartosna moal bade menangkeun jalma anu kaya. Ari kahoyong mah upami abdi diparengkeun boga jodoh teh kanu sami sanasib sareng abdi anu kengeng disebat hirup abdi nyatang pinang tos teu gaduh indung bapa boga ge paman da puguh ayana di Palembang. Abdi aya di Cisayong teh mung sakadar nurut kanu janten kapilanceuk tipun biang kawalon. Tina nyaritana mani panjang lebar kalawan make ngadadarkeun riwayatna tina urusan perjodohan manehna anu beunang disebutkeun sarua pisan jeung Muhtar. Ngan caritaan kitu titinah teh tekung si aya panyambut di ti Muhtar kulantaran kaburu kapegat ku ngadenge sora bedug asar anu satuluyna Muhtar asup ti luar ka dapur kebat ka patengahan. Dina hiji waktu pas sore anu keur meujeuhna alus poena langit lenglang taya aling-aling mega pating arendat barodas batara surya geus ngagilir ka beulah kulon. Harita sabada Muhtar tas bebersih kalawan geus make pakaian nu bersih kojengkang ti kamar kaluar geus kitu gek diuk dina kursi paragi Bapak Camat pensiun Niis. Mo suruh bojona Bapak Camat pensiun naros ka Muhtar bari mukakeun jandela. Dek milu ka ibuna Nani bade naon bu nganggo ka ditu sagala rupi ka isin-isin. Eta cenah ibuna Nani ngangkir ka ibu sareng ka apa teh aya badanten keuneun tina urusan barang. Manggawe ibu sareng apa abdi mah moal ngiring mergi rada teu raraos ulur Muhtar bari rada ngabalieur siga nu ambak. Kajeun ari moal onaman ngan ulah udar idar suruh bojona Bapak Camat bari nutupkeun deui jandela. Tos kitu mah lajeng bojona Bapak Camat pensiun lebat ka kamar teras dangdos ku anggoan anu sae. Nya kitu deui Bapak Camat pensiun sabada ti jamban tos saged dangdos tos nganggo sapatu sagala anu harita nuju calik di patengahan bari ngaos majalah sambian ngantos bojona dangdos. Teu kungsi 10 menit bojona Bapak Camat pensiun kaluar ti kamar kalayan tos kengeng dangdos. Pak, mangga atuh bilih ka bujang sonten teuing. Ayu, ari Muhtar deuk milu cenah. Sur Bapak Camat pensiun bari ngalingkupkeun majalah lajeng ngadag. Moal saurna moh mah. Ulur bojona Bapak Camat pensiun anu satuluyna kaluar nyampak Muhtar keur ngahulang siga nu ngalamun mani anteng nakar. Nyaanmu teh moal milu. Bapak Camat pensiun naros ka Muhtar. Mohon Pak moal. Ya abdi teh rada teu raraos. Ulur Muhtar bari ngareret ka Bapak Camat pensiun. Katingali beungeut Muhtar siga nu semu geuneuk. Geus kitu mah leos Bapak Camat pensiun sareng bojona arangkat anu maksudna bade aya ka peryogian kanu janten kapirakana nyaeta ka ibuna Nyimas Nani tea. Satungtung anu arangkat masih keneh katingali mah Muhtar nyerangkeun bari pikiran kumalayang ka mana mandi. Mikiran tina urusan Nyimas Nani asa ku teu sangka nakar yen maksudna mutuskeun sorangan. Allah. Sing horeng kecap sumpah teh sakadar sesemet bibir kaluar. Encan ge aya kana 2 bulan ngayakeun pertalian jeung manehna teh. Tapi aya alusna keta. Balik-balik kanan tuluy jadi kuriak hirup aing jadi ripuh jadi perhinaan rumah sah hirup taya kaboga sedengkeun itu mah jelema pangkat turut taya kakurang ku haliah dunyana ngan eta we asana teh kacida teuing abong kana kanu kieu eueuh tingalieun batur kaya kieu mah aing deuk nyarita we terus terang deuk nyingkah ti dieu bebeja mah deuk nyaba wae heula ka lembur. Najan salawasna aing cicing di dieu ge kuriak nambahan raheut hate
Sahantena kitu kieu dina kaayaan Nyimas Nani teh moal weleh kadenge moal weleh nyaho kitu gerendengna si batin Muhtar dina sajero ngahulang teh anu satuluyna beungeut hiji gadis anu ngabonceng dina motor tuluy make kabayangkeun nya kitu deui leungit bayangan nu bieu timbul rupa jeung dedegan putra Bapa Lurah anu dikontrak Cijapati teh teu pupuguh make kapi beungeut asa ngajanggelek hareupeun malah seurina ge katingali tungtung namah titinggalian Muhtar asa teu pararuguh siga ningali kicak-kicak ranyai haliberan geus kitu Muhtar ngusap beungeutna beri tuluy asup deui ka jero kebat asup ka kamar. Kang Encep reg Muhtar ngarandag dina lawang panto kamar teu waka-waka asup kulantaran ngadenge lanjangna ngagero. Aya naon tina? Muhtar malik nanya bari ngalieu ka tukang. Bade tuang ayeuna. Ke heula, weleur Muhtar bari asup ka kamar, reket mukakeun panto gupet tempat pakaian ku siwal ngodok ti lepan kertas tina handapeun tumpukan pakaianana. Geus kitu Muhtar kaluar deui tuluy kebat ka hareup, gehek diuk dina kursi urut tadi manehna ngadawung. Si horeng kertas anu dicokot tina handapeun tumpukan pakaian teh surat putrana Bapa Lurah anu katelah eus kartika tea. Sanggeus dibuka dadak-dak ku Muhtar dibaca kalawan macana digerendengkeun anu unina teh kieu. Sareng hormat kalayan diserengan ku rasa anu asa bade ngotretkeun tungtung kalam kana ieu kertas teh sok inggis ku bisi rempan ku sugan boh bilih salira Kang Muhtar janten kaganggu namung kumargi teu kiat nahana bendungan kalbu bedah rasa batin abdi terpaksa abdi kumawantun ngebrehkeun pamaksadan terhadap salira ka Kang Muhtar langkung ti payun mugi kersa ngahapunten wireh abdi tos kumawantun colonos anu hartosna wantun maparin ieu serat anu tangtos basa-basana matak garihal kalayan langkung saur bahe carek tapi sanes ku ayana abdi maparin ieu serat hiji tawis wawakil abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ku ayana pitulung ti salira Kang Muhtar anu teu disangki diri abdi tiasa kumelendang deui di alam pawayangan anu hartosna tos tiasa disambung umur ku kituna sakali deui abdi ngahaturkeun sembah nuhun kalayan mugi-mugi Gusti Nu Maha Suci maparin ganjaran anu langkung tina kasayan Kang Muhtar. Jadi ti kitu kanggo diri abdi ti danget ieu moal bade hilap yen Kang Muhtar hiji jalmi anu berbudi jeung ageng tutulungna kalayan diri abdi kengeng disebatkeun hiji kembang anu nembe mangkak baris petikeun jalmi anu berjasa sifatna. Mung sakieu wae kanggo panutup esining ieu surat nyanggakeun gupai katineng aya sora tanpa tinggal serat pijenengeunana nu bakal ngagua rasa selebeting raga baktos abdi nu kahutangan budi eus kartika. Kurupa-rupa jelema ceuk Muhtar dina hatena beri surat anu tas dibaca teh ditilap-tilap kalawan dipesakan. Geus kitu mah kulantaran beteung karasa pupurilitan bus Muhtar ka jero gebrug panto hareup ditutupkeun meninga gebrug kuat kalanjangna anu keur diuk candukul dina lawang kamar manehna teh make ngalieu. Tina cing bawa sangu teh geus peurih beteung ceuk Muhtar nitah lanjangna nyokot sangu. Teleledak gancang lanjangna cengkat tuluy mawaan sangu jeung deungeunna saalas dina lomari dibawa kana meja makan. Sajeroning lanjangna nundaan dahareun panon Muhtar gawena teh ngareretan wae kana beungeut lanjangna atuh ku ayana Muhtar ngareret terpaksa lanjangna malas ngareret dibarengan ku sinar panon anu ngandung hiji sorotan tanda tanya pikeun eusi batin Muhtar kulantaran waktu lanjangna malik ngareret make dibarengan ku nembongkeun budi marahmai nepi ka timbul batin asa teu paruguh nyukil sangu ge nepi ka meh-mehan rag-ragan. Tina ceuk Muhtar nyari tanangan sasemet nyebut ngaran lanjangna kaciri gondok laki Muhtar kaluhur ka handap siga nu seuseut ti koro. Bade naon Kang Encep? Tanya lanjangna bari netep kana beungeut Muhtar anu harita kakara ngahuapkeun sangu ku sendok. Ditanya kitu ku lanjangna teh teu daek nembalan anggur top kana gelas nu dieusi cai enteh tuluy diuyup
taksiran kabuhulan da puguh sanguna rada heuras. Lanjang nama leos deui ka tukang gek diuk dina urut tadi pelebah lawang kamarna bari rumahuh narik napas siga aya hal-hal anu matak jadi kasusah pikeun dirina. Kakarage 5 menit diukna teh geus jung deui nangtung kulantaran ngadenge Muhtar nitah ngentepan urut daharna. Gening atos deui tuang teh. Ari beuteung mah memang hayang keneh tina ngan rada teu ngareunah awak. Uler Muhtar bari ngaleos gek diuk dina kursi di patengahan. Sanggeus lanjangna ngentepan piring urut dahar, Muhtar bus ka jero kamarna tuluy mukakeun besek handapeun dipan. Geus kitu kaluar deui bari mawa bungkusan top kana piring neplak anu aya dina rak dicokot. Keresek bungkusan dibuka. Si horeng anu dibungkus teh dodol Garut 3 siki jeung wajit ketan 2 siki. Pamereti dudunganana dikekempit teh daek ngadahar. Dodol jeung wajit keur manehna teh diwadahan kana piring neplak diasongkeun ka Muhtar. Kang Cep, nu amisna ceuk lanjangna nyodorkeun nu amisna disimpen dina meja hareupeun Muhtar bari ngaleos deui ngeusian gelas urut Muhtar nginum teh dieusian deui cai enteh haneut. Geuning aya nu kieu tina paparin ti juragan tadi duka pangirim saha teu terang uler lanjangna. Nah atuh leni dahar ari keur tinah mah mangga wae tuang tara patos kanu amis abdi mah uler lanjangna rada ngabalieur siga nu era. Sok sanajan sumput salindung eusi batin jeung batin ge mungguh ku pandangan roman mah antara diri lanjangna Bapak Camat pensiun dina waktu ieu ngabogaan pikir kadua leutik kalawan make aya jorojoy rasa karunya terhadap diri Muhtar. Nya kitu deui pikeun batin Muhtar make boga jorojoy anu sapagodos jeung batin tina. Buktina Muhtar ti barang ngintip Bapak Camat pensiun ngaos serat ti nyimasna nige make boga pikiran asa katari kulupana tina. Samalah deuk ngadahar dodol ge anu disebutkeun hancengan lanjangna make asa-asa sagala anu akhirna kalah ngahuleung sapirang-pirang lila. Moal dileueut Kang Cep, tanya tina panona mencerong siga nu boga teu geunah pikir dumeh dodol anu disodorkeun teh teu didahar ku Muhtar. Muhtar ngareret kana beungeut tina katingali rada beda atuh top wae dodol teh dipesek hiji am dihuapkeun kalawan disusul ku cai enteh haneut. Ngadahar sotenan awahing ku sieun ngambak atawa sieun anu merena teu geunaheun kulantaran ngahaja-haja haat boga dahareun sakitu dikekempit ari geus dibikeun teu didahar. Kapaksa ku Muhtar didahar nepi ka beak 2 sikina samalah cai enteh segelas ge ampir nepi ka beak. Beungeut tinah timbul marah mai deui siga nu ngarasa atoh dahareun anu diasongkeun ka Muhtar teh didahar ceuk rasana asa ditarimakeun. Sanggeus ngopi dodol pamere ti tinah pikiran Muhtar asa beuki kalang kabut cus-cos ka ditu ka dieu mun geus teh mah eusi batinna asa direcah raga asa pasiksak timbul tanya jawab dina batin nepi ka teu tahan pertanyaan eta teh kaluar dilisankeun kieu. Tina tanya Muhtar bari ngareret ka tina anu keur ngajanteng bari ngalong tina jandela nempo ka jalan ku ayana digerowan ku Muhtar pikeun tina ngalieu. Tina kumaha atuh nya akang teh bet asa jadi teu paruguh rarasaan ieu teh. Kunaon atuh Kang Encep? Tina malik nanya bari gek diuk dina kursi anu tara-tara ti sasari make daek diuk pareup-pareup jeung Muhtar anu biasana mah salila tina bubujang di Bapak Camat pensiun anu geus aya kana kurang leuwih 1,5 tahun can pernah diuk pahareup-hareup kitu. Lamun Kang Muhtar aya picaritaeun ka tina kira-kira moal jadi ambek atawa moal jadi gangguan keur batin tina. Nanganggo ambek sagala Kang Cep. Manggawe bade sasauran mah tong asa-asa sawangsulna teu dikedalkeun bilih ngajantenkeun panyawat kana salira Kang Cep nyalira ular tina meuni geus meuni siga nu nangtang kana caritaan anu baris dikedalkeun ku Muhtar. Nyata kieu tin tadi Kang Muhtar geus ngadenge yen tinah teh inditna ti lembur datang ka dieu
seolah-olah ngejat ku akibat diraheutan batin ku batur. Keur Kang Muhtar ge nya kitu tin, sarua hirup tina jeung Kang Muhtar teh kaasup jalma anu raheut batin kalawan sarua pada hirup numpang estu teu aya tuturkeuneun. Ku kituna kumaha atuh ayeuna mah urang kieu wae. Jep Muhtar jempe nyaritana teh dikebatkeun siga nu kapegat piwir anggur jadi rapet siga ngarasa berat ngedalkeun sakadar panon rundat rindat kaluhur ka handap ningalian anu teu puguh di barung ku ranjugna jajantung hate pating serede teu puguh. Tinah teu daek ngaberik caritaan ningali Muhtar ngaharup teh malah manehna ge anggur ngabetem nepi ka timbul di jero imah jadi jempling siga nu eueuh jelemaan. Ngan hadena Muhtar teu katotong goyan ngahrukna teh timbul hatena caang nepi kapok nyarita deui kieu. Atuh kieu wae ayeuna mah tin. Kulantaran hirup urang sarua pada narung gelis. Geus wae urang ngajadikeun duduluran antara Tinah jeung Kang Muhtar. Mun hade dibasakeun mah itung-itung Tinah gaganti adi akang nu geus ngaleungit. Dina hiji patempatan paragi Kang Muhtar baheula ngalasuluh. Kumaha kira-kira Tin moal jadi kaberatan lamun ku Kang Muhtar diakupi adieun atawa ya cek cohagna mah deuk dijieun piindungeun. Abdi bade dijieun piindungeun. Kang Encep upami abdi dugi ka kitu carana sarua wae atuh diri abdi teh nganggap ngarendahkeun diri Kang Encep sedengkeun hirup abdi kasebut lanjang turutos teu gaduh ibu bapa. Hirup jalmi hina teu beda tinu jajaluk. Ari sedengkeun kaayaan Kang Encep dinten teu ge jalmi berbudi, jalmi pangkat, tur putra menak. Mugi teu janten rengat galih Kang Encep, sanes abdi nampik pangasih, sanes teu nampi kana permaksadaan Kang Encep. Memang diemut kadinya nama. Kang Encep teh seolah-olah bade ngajayit kana harkat darajat abdi. Namung aduh bisa kumaha teuing isina upami dugi ka abdi ngahiji sareng Kang Encep. Moal saha anu isina, moal saha anu wirangna. Tangtos salira Kang Encep sareng juragan di dieu. Tong gaduh emutan kitu Kang Encep. Upami bade ngangkeun wawargian mah mangga teh teuing. Namung ulah diselapan ku tujuan anu sakumaha dilisankeun nembe. Ararisin teuing atuh Kang Encep. Sami we hirup abdi teh teu ngukur kana kujur, teu nimbang kana waruga. Mun dina paribasa teh mah pacikrak ngalawan merak, cecendet mandek kiara. Kakara Tinah nyarita kitu Muhtar ngojengkang ngarawel peso tina bilik. Kang Encep, sing emut Kang Encep. Keur kitu Tinah Bapak camat pensiun anu nembe sarumpeng teh ngagorowok nyauran lanjangna anu harita katinggalin aku bapak camat pensiun sareng ku bojona ti lawang pantopayun. Lanjangna siga nu perebut peso sareng Muhtar. Lanjangna ngalieur ka tukang katingali bapak camat pensiun nuju ngajanteng beungeut lanjangna dina waktu harita meuni sepa teu beda ti kapas kalawan ngalaleper panon olohok mata simeteun. Ngarasa reuwas lain di kieuna anu akhirna lanjangna lumpat ka kamarna geus kitu bluk nyuu awak satengah dibebetkeun bari ngaguk-guk ceurik. Bojona bapak camat pensiun enggal mulu ka Muhtar anu nuju ngudupung ceket lawang ka pawon kalawan kaayaan Muhtar dina waktu harita matak pikareuwaseun pisan awak combrek tariis tur teu eling-eling. Muhtar suruh bojona bapak camat pensiun nyauran bari ngagebig-gebig awak Muhtar. Cobi pak urang gotong alihkeun ka kamarna. Rigidig awak Muhtar digotong kuduaan kitu ge kanggo bojona bapak camat pensiun meh-mehan teu tiasa ngangkat. Da puguh sebedasna ge tenaga istri katambah-tambah awak Muhtar anu sakitu ngareusina. Tapi awahing ku dipaksakeun teu burung Muhtar kagotong kuduaan geus kitu dug dikedengkeun dina kasur. Bojona bapak camat pensiun mani ngarahuh anu teu lami anjeunna emut gaduh lisah kolonyo atuh lajeng dicandak ti kamarna. Teras lisah kolonyo teh dikocrotkeun kana sirah Muhtar kalawan dikana salempaikeun teras disantongkeun kana irungna supaya kaseseup.
Tekungsi saparapat jam Muhtar ngulisik kulantaran lebah bitisna dipencet ku Bapak Camat pensiun. Geus kitunya panon Muhtar bentak netep ka bojona Bapak Camat pensiun sareng kacarogena. Mu eling geus eling ayeuna mah suruh bojona Bapak Camat pensiun bari ngarampat tarang Muhtar. Emut bu geuning atau sumping walor Muhtar bari ngorejat hudang dihuk cunglik nangkep tuur di payunan ku Bapak Camat pensiun sareng ku bojona. Ari emu kunaon make kikituan sagala kawas lain jiwa lalaki wae. Bapak Camat pensiun naros. Teu kunaon pak, lieur abdi teh tos ti jamban. Muhtar bebejana mah tas ti cai lieur teu pupugo. Nah geuning aya lieur make katingali ku apa siga parebut peso. Jeung itu ari sitina kunaon make cerik sagala. Bapak Camat pensiun nyedak cariosan kumargi gaduh raos curiga terhadap Muhtar jeung lanjangna. Muhtar ngahulang sirahna melenguk tungkul siga nu boga rasa bingung pikeun ngajawab kana pertarosan ti Bapak Camat pensiun. Awahing ku teu raos emutan sareng ngagaduhan pencurigaan. Bapak Camat pensiun sasauran deui kieu. Moh sok sanajan Muhtar ngalukaliku omongan diputer balik kitu kieu ge pikeun Bapa moal beunang di bobodo moal beunang di bohongan. Bapa naruh curiga terhadap ka Muhtar jeung ka sitina jeung rek nanaonan make perebut peso sagala. Nah Muhtar teh deuk ngalakukeun teu bener terhadap ka sitina atawa sitina anu deuk nyieun jalan jahat ka Muhtar. Henteu nanaon apa eta mah peso tilas abdi ngeuretan kuku mung teu kabujang kumargi abdi kabujang lieur. Walor Muhtar tetep mungkir kana kalakuan anu deuk dipigawe ku manehna. Cobi ibuna sitina sina ka dieu geus moal salah carana kieu. Reh anak urang sorangan anu deuk nyieun jalan teu bener kasarna mah geus pasti deuk ngaguna sika diri sitina. Saur Bapak Camat nyanggemkeun kitu anu saolah-olah nuduh yen Muhtar boga laku lampah teu bener atawa anu hartina deuk nyieun pelanggaran hukum susila terhadap lanjangna. Padahal keur Muhtar lain kitu maksudna ngan ngarawel peso sotenan awahing ku ngarasa nyeri ku ayana nu jadi tunanganana. Sipatna nyimasnani geus mutuskeun pertalian raga katineng tur beunang disebutkeun antara Muhtar jeung nyimasnani teh nya ge kakara bubulanan tapi duanana geus pada-pada neundeun janji tur pada-pada sumpah. Saparantosna Bapak Camat pensiun sasauran kitu lajang bojona ngagentraan lanjangna anu harita tinah masih keneh ngaguk-guk cerik malah asa beuki tarik tur siga nu kanyerian. Teu sakumaha lila tinah kaluar ti kamarna nuturkeun bojona Bapak Camat pensiun. Geus kitu gek diuk di patengahan dipayunan ku Bapak Camat pensiun sareng ku bojona nya kitu deui Muhtar kaluar ti kamar diuk ngariung opatan. Muhtar suruh Bapak Camat pensiun bari soca murelang kana beungeut Muhtar. Cing lemunnya Muhtar selaku jiwa lalaki kalawan deuk ngalakukeun sacara kasatriaan minta pertanyaan Bapa ayeuna dijawab anu secara terus terang. Naon anu deuk dilakukeun ku Muhtar terhadap kasitina? Teu bade naon-naon Pak. Tong mungkirmu apa teh memeh kolot ngurah heula samodel Muhtar ayeuna. Jeung deui pikeun Bapa terhadap ka Muhtar teh nya luar biasa kahutangan gede Bapa ku Muhtar teh. Tapi sok sanajan kitu pikeun Bapa ku ayana kalakuan Muhtar beunang disebutkeun asa dipopokan ku kokotor. Lamun nepi aya hal-hal kajadian anu teu dipikaharep ceuk kasarna Muhtar teh deuk ngawiwirang ka Bapa kalawan ka Ibu. Oge lain keur Bapa jeung ka Ibu wae tapi diri Muhtar ge pinasti jadi jatuh tangtungan jatuh harkat derajat selaku jiwa pria anu sakuduna Muhtar teh mere contoh terhadap sasama jiwa pemuda. Kalawan Muhtar teh dihenteu-henteu ngabogaan dadasar hirup boga pedoman tina jalan kasalemetan tapi naon sababna nepi kaluas deuk ngalakukeun pelanggaran nu teu hade. Bapak nu ge 1000 teu janten bendu salaksa teu janten duka
kanggo diri abdi terumawas gaduh tujuan teleres terhadap katina. Asa piraku abdi bade ngajalankeun kitu ka manehna. Da abdi oge gaduh elingan sinareng sami we upami abdi ngalakukeun kitu sami sareng bade ngajatohkeun harkat darajat bapa sareng ibu di dieu. Abdi teu maos Pak, teu pisan-pisan gaduh laku anu teu dipiharep. Walar Muhtar nyaritana dibarengan ku ngalimba kulantaran ngarasa ngangres ku ayana bapa camat pensiun geus nuduh ka dirina yen Muhtar deuk ngalakukeun teu bener terhadap lanjangna. Tong loba alasan itu rejeng ieu Muhtar, leuwih hade aku terus terang. Laras Pak, sanaos bada diangkat sumpah kitu kieu oge mangga teh teuing. Upami bapa teu percanten, saya taroskeun wae ka jinisna tina. Ayeuna kieu mu pikeun bapa moal deuk nyumpahan, moal deuk loba pertanyaan. Kulantaran bapa tetep teu geunah hate kalawan bisi matak nimbulkeun hal-hal anu teu dipiharep ku Muhtar. Leuwih hade ayeuna mah geus wae Muhtar kaluar ti ieu patempatan. Perkara jasa-jasa Muhtar anu geus ditibankeun ka bapa ditarimakeun. Sakur nu aya di dinya dina waktu ngadenge kasauran bapa camat pensiun kitu anu seolah-olah ngusir Muhtar. Sararea ngarasa ngajenghok, tos kantenan bojona bapa camat pensiun mani ngadak-ngadak pamenteuna jadi sepa anu teu kantos lami sasauran kieu. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.